para wargi sadayana aya papatah karuhun Sunda anu nyaurkeun kieu jati ulah kasilih ku junti atanapi ulah sampai ka jati kasilih ku junti. Ieu sikep ti karuhun urang anu jadi atikan urang salaku turunanana. Yen urang kudu boga sikep kudu boga pamandegan ulah sampai ka urang dijajah ku semah. Hartosna pribumi ulah eleh ku semah. Semah di dieu bimakna nyaeta orang-orang anu memang teu bertanggung jawab datang ka lembur urang, datang ka negara urang anu ngalap kauntungan tanpa ngalibetkeun urang salaku pribumi. Komo lamun geus ngalindih budaya, ngalindih tata krama, ngalindih hal-hal anu sifatna jadi patokan hirup urang salaku urang Sunda. Ieu wajib dilawan, wajib disinglar. Urang aya tata krama ngabagiakeun tamu, urang aya tata krama mapag sema, ngahargaan ngajenan, tapi ketika semahna mere hal anu sifatna henteu bertanggung jawab